upami dicontohkeun wa kieu entong waka dawuhan Allah kalam Allah dawuhan jelema weh dawuhan jelema oge aya anu dal dawuhan jelema teh aya anu madlul dawuhan jelema anu dal berarti dawuhan jelema eta anu aya suaraan jeung bisa aya aksaraan contoh sok deal nyarios sok ngadawuh sok nyarios sok cik sok lamun aya suaraan berarti dawuhan deal lamun eta teh adalah dawuhan dal kalam dal deal ngan beda ieu mah kalamna jelema jeung kalamna Allah mah beda ieu mah supaya ngarti nyontohan aya deui kalam dal teh aya suara nya kosna me lamun aya deui kalam dal teh atawa aya aksara sok deal nulis naon we sok nulis sok ku curug we lah nulis sok nulis naon eta teh deal teh Allah ku laten ya. Tah tulisan Allah tulisan deal anu tulisanana teh Allah itu sami kalam dal eta oge atanapi dawuhan deal anu dal teh hartina teh anu nuduhkeun teh atawa kalam dal teh deal dawuhan anu hartina anu eusina pepeta terang pepeta isarah atuh sok deal isarah pepeta cek deal teh aya teh naroskeun deal di mana panto cik sok kumaha cek deal teh deal di mana panto keluar teu ngobrol tapi kumahaan cik sok pandangan teh tak kikituan ge sami eta teh kalam dal disebutna teh atau sadeal tulis aya deui kalam di deal teh kalam madlul ari kalam deal atawa dawuhan deal anu madlul mah adalah dawuhan deal anu teu aya suaraan teu aya aksara contoh dawuhan dina hate deal sok deal ngobrol na hate entos ngobrol aya suaraan cek ayah ya mah teu aya kan nya teu aya aksaraan teu aya da teu nulis teu ditulis perkataan hati deal aya pepetaan teu dipetakeun da teu didalkeun ku deal teu dinaonkeun perkataan hati deal teh teu dipetakeun tah perkataan deal atawa dawuhan deal dina hate namina madlul paham tak gitu tadi Allah oge ki aya kalam dalna seperti dawuhan Allah anu aya dina Lauh Mahfuz tos aya jadi kieu Allah teh ngadawuh kana Lauh Mahfuz teu aya suaraan teu aya aksaraan Allah teh ngadawuhna teh kana Lauh Mahfuz teh ujug-ujug Lauh Mahfuz teh ngartieun kana eusi dawuhan nepi ka dina eta Lauh Mahfuz teh aya we aksara atanapi huruf-huruf dawuhan Allah namina nu tos tertera dina Lauh Mahfuzna dawuhan Allah teh kalam dal dawuhan Allah na kana Lauh Mahfuz ujug-ujug ngartieun Lauh Mahfuzna atawa kolam nu sok nyeratna teh eta madlul teu aya suara teu aya aksara innal kalama lapil fuadi wa innama ju'ila lisanu alal fuadi dalila kayak di nama Majmu'atul Aqidah aya karpes teh aldal jeung madlul hartos tah gitu.